Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah hormateun simkuring. Bapak Ibu Guru Sekolah hormateun simkuring. Sareng rencangan abdi anu ku abdi dibanggakeun. Puji sareng syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu Maha Gopur, anu parantos mapari nikmat anu teu kaetang. Salawat sinareng salam urang sangakeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara singet ngunaan neangan elmu. Neangan elmu nyaeta kawajiban. Sagala dilakukeun ngagunakeun ilmu. Lamun teu ngagunakeun ilmu maka sagala anu dilakukeun sia-sia. Jalmi bisa dihormat kulantaran pangaweuruh elmu teu mantak berat dibabawa. Aya hadis anu netelakeun pek teangan elmu nepi ka negeri Cina. Sakitu anu tiasa abdi haturkeun. Kakurangan mohon dihapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.